Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Dinundanget ieu simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Anu pikeun janten judul dinu ieu caritaan nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan peuteuy. Mangga atuh ka pamiarsanya wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan peuteuy. Masih keneh pangalaman patower tatangga anu kasabna ngadegkeun tower di luar Pulau Jawa. Sakali mangsa mah kungsi mang bulan-bulan ngadegkeun tower di Kalimantan. Tepati jelas ari lebah-lebah nama ngan pakampunganana teh geus deukeut ka perbatasan jeung Malaysia. Ari pendudukna lolobana urang Dayak. Cenah Dayak oge bisa dipilah deui. Aya urang Dayak anu geus di karota atawa di pakampungan. Rah wae ngamasyarakat seperti urang di dieu. Aya oge anu masih kukulunuan di Bileuweungan. Ari anu didongengkeun di dieu mah urang Dayak anu geus di pakampungan. Sababaraha urang malah aya nu milu gawe ngadegkeun eta tower. Da kitu biasana kawijakan bos teh cenah. Salain pagawe anu arahli mekel anu geus pangalaman oge ngajakan ongkoh ka pribumi. Nah di ditu namah ngarah aman. Harita patower sa batur-batur sare jeung daharna teh diperenahkeun di warung sangu. Warung sangu leutik di pakampungan. Ari anu bogana salain ngawarung teh oge ngebon, loga oge kebon mah. Malak anu utama nama vaneli, tapi oge anu sok ngahasilkeun lumayan teh tina peuteuy. Peuteuy teh mahal di ditu mah. Ngan anehna peuteuy teh tara diahlah saperti di urang, tapi di dagoan muragna wae. Jadi lamun arek ngajual peuteuy teh kudu ngumpulkeun samuragna teh. Ari patower da pugu ti dina oge urah tuak taek. Ara teh oge ningali peuteuy rantuy di ditu di dieu. Tapi anu dikumpulkeun sakadar anu murag. Saya naik aja ya, ambil petainya. Cek patower. Jangan, pohonnya tinggi. Orang sini gak ada yang berani naik. Cenah. Dasar patower tukang naik. Bari mawa tambang jeung gantar. Bari peuteuy anu jangkung gede teh ditaekan. Bakat ku garade tangkal peuteuy. Ngalana oge sapoe jeput. Geus di alamah aya kana 10 karungna. Anu boga warung teh molohok palebah dinya. Da kakara cenah aya anu wani ngalapeut teuy siga kitu. Atuh basa peuteuйna dijual ka pasar di Malaysia make menang belasan juta sagala. Patower dibere bagian. Tapi kekepehan ditolak dan tadina oge ngabantuan cenah. Nganti harita salila genep bulan teu meunang mayar dahareun. Atuh basa balik ka Pulau Jawa make di keupelan amplop sagala kuno boga warung jeung pamimpin adat Dayak di dinya.
nya apan ari kersal teh sok milu kerja bakti jeung masyarakat nya oge leket salatna urang dinya ngarenovasi gereja mah miluan oge cenah da kana tumbak tembok oge bisa rewas mah basa di jalan amplop pas teh dibuka aya 5 jutana sa amplop teh. Gitu pamiarsanya dongeng ti simkuring Ujang Combro anu ngeunaan dongeng peuteui kumaha kahibur. Ya atur nuhun upami kahibur mah atuh simkuring ge janten resep dugi sumanget gitu nya midangkeun deui dongeng-dongeng anu kawilang nya jasa masihan hiburan kanggo baraya Ujang Combro gitu nya sanesna mah ya si dongeng teh dinarasikeun ku Ujang Combro lewat salah sahiji mangle lah kawilang tahun-tahun kapungkur tapi teu kapungkur jadul gitu masih tahun 2020-an gitu nya aya caritan eta kaleresan ku simkuring paparkeun deui narasikeun deui lewat akun dongeng Ujang kene mohon atuh pamiarsa punten bilih aya kalepatan kakirangan dinu pemaparan dongengan ti simkuringnya masih aya kekirangan atau salah jenggah lah mohon bade masyan koreksian di komentar mangga bade kritik mangga tapi anu ngabangun gitu nya mohon atuhnya simkuring bade pamit lah atur nuhun kasadayana atau sumping ka ieu channel mugi ieu channel teh tiasa janten pemersatu ka urang-urang balarea gitu urang Sunda. Nggak atuhnya simkuring bade pamit lah amit mundur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.